Asya di kebon di tunu di wetan di pelakan naon ayeuna. Kami mah di pelakan cengkeh yang loba duit pokoknya nama kami mah. Ai manek di pelakanan itu ayeuna. Mau kami mah mau di pelakan naon. Ek dileningkeun kami mah. Di ditu tadi kebon. Kami mah arek mobil, kada pakai mobil. Kami mah arek meuli mobil, arek meuli helikopter digebreskeun di jero kebon geus leuning mah. Komo kami mah arek utang ka dolar engke. Naon sia teh dolar-dolar. Nyaho nya di sia dolar. Atuh nyaho. Bebenggotan kitu kos sagalanya ho dolar. Oh, sia mah sedot yang maneh nyaho dolar teh. Bebenggotan kitu nyaho dolar. Nih asanana teh. Hah? Mun? Nah, itu si Haji, kikituan. Di mana sia Saridot, Sar Mumun? Di kebon kami mah, Cah Haji. Ye, kanan atuh eta Cah Haji. Apan nyaho sia Tadi teh amun? merenan aing teh gering kamari teh pantas ti dokter. Cenah cek dokter teh kudu jaga makanan aing teh. Ye, Sar Mumun. Naon? Hakanan dijaga. Batur mah dijaga teh ulah sagala dihakan merenan cek dokternya. Ongko si Haji mah hadeku hade budagna. Bodona kabina-bina ayeuna teh ka etanana teh timulana teh. Mending geus lieur da. Balik we ayeuna naon. Apa eta jaga Haji ta eta ta. Oh, tak gitu